Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya MH Ubaidillah. Garapan dongeng naku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo mitra dangu anu satia. Tetap stay tune di channel. Oge kanu parantos like, komen, sareng subscribe. Mudah-mudahan kasayan mitra dangu janten sodakoh anu baris dibales pahalana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hanca anu katuna dina episode kedua teh para mitra. Nalika dugi ka Ki Jagawana ngaleos deui kaluar sanggeus ngajawang iteu kruyung kawung tina cempet bilik. Nah, rap weh make duduku cetok. Tah, nembe duwi kadinya mitra urang teraskeun. Wangunan julang ngapak disangga ku opatihang kayu baradag, dikuriling ku tembok bata beureum 2 meteran jangkungna. Hareupna garbaregol anu pantona tina lempengan papan jati kanal. Katuheunana aya wangunan meuleuneu sarwa kai jati kalawan dikentengan papan sirap. Lahan tukang ngageblang mangrupa balanongan paranti midang rupa-rupa kamonesan kayaning ketuk tilu ibing penca longser pantun kacapian tarawangsa terbangan ijen tanding jeung sajabana. Rebun-rebun keneh sabot tangtungan tengah tubuh anu buukna salin rupa hawuk kaluar tina wangunan belah katuhu. Dituturkeun ku lengkah budak ngora seseg. Kabehanana oge geus asak di pikiran Pandara. Yen eueuh anu bisa dipercaya lintang ti Andika. Ancad lair si lalaki tengah tubuh teh cacarita. Nu diceluk Pandara neuteu prengkuh lantaran anu ngajak ngomong teh taya kajaba. Nyaeta salah seorang pangagung ti pucuk pupuhu sakabeh paguron sabudeureun mandahyang larang. Nah, pangarsaagan yakin saupami pun Pandara sun mampu ngemban ieu pancen. Ceuk hiji lalaki. Si lalaki tengah tubuh nu taya lian ti Ki Pangagung Jayasasena ungeuk daria. Negeri urang keur dipinuhan ku tongkrongan-tongkrongan leletak anu wungkung udag pangkat jeung kalungguhan bari teu miduli rahayat sabudeureunana. Tapi omat Andika kudu waspada mukakeun panon jeung ceuli saha lega-legana jeung rasa ati anu seukeut. Satengah ngaharewos Ki Jayasasena ngagalineng. Hanya kana teh pucuk pupuhu Pangagung para Jawara mutayalian alos sorangan bet nutup ceuli kalah nuduh kula pajar kaleuweuhi
Manehna oge kalah ka ngambek ka kula. Bedah ku kula dicaram nyeun wawangunan jeung nambak dano di bawahan Mandala Cangkuang. Pokna deui nuluykeun. Rakyat leutik pikawatireun lantaran mulan malen di Tarajang paceklik. Para patanina nyungsud nyaeutikan lantaran loba nu korban akibat pacengkatan sadulur. Encan deui korban-korban paila jeung sasalat. Teu kurang-kurang aya ratusna. Omongan Ki Jaya Sasena ngarandeg alatan Norojo aya saurang wanoja kolot. Terus bari rengku ngasongkeun solobong awi wulung. Andika nyaho Pandara, saha nu bieu ngasongkeun ieu solobong awi wulung? Ki Jaya Sasena ngareret seukeut ka Pandara. Sanggeus si wanoja kolot ngabeng beos ka tukang. Sakaemut abdi mah bibi saketi. Ceuk Pandara halon. Bener Pandara. Inya nate pangasuh pucuk pupuhu para jawara ti keur burei keneh. Ngan bae geus sababaraha minggu dipancen. Marengan pamajikan kula di ieu padepokan. Sok sanajan sakapeung mah masih diperlukeun dipuseur paguron dayeuhan. Ki Jaya Sasena ngarenghap jero. Pandara mah pungak-pinguk sorangan. Kula ngahaja ngirim surat ka Ki Sobat Kartawangun di Pakidulan Labuan Babakan Mandahiang. Ki Kartawangun teh manten mitra satia kula. Mangsa can mangsiun tina pancen muragabayaan sapanjang basisir nagri. Lamun teh mah ieu rarancang tina kanan. Panon poe bari semeda dina amparan lemah urang kalawan kebek harapan santosa. Pandara ngahuleng. Padahal pirang ngemban pancen mikeun surat. Naon hesena asana teh. Tapi ieu mah lain surat sasurat-suratna. Surat anu bisa wae nangtukeun pikahareupeunana dunya pasilatan Mandahiang larang. Rek tanjeur atawa rek lastari sapisan. Dina lelembutan Pandara jug barasa beungeut nu jadi guru. Ki Ajar Junti Girang di Padepokan Buana Rakrakraga lamping Gunung Jatiseda. Pasrahkeun hirup Andika kana naon hal anu diyakinkeun bebeneranana. Lantaran tanpa keyakinan Andika wungkul jadi manganeuh anu dicoogado ku hawa nafsu angkara. Kitu pepeujeun Ki Ajar Junti Girang. Pandara cengkat dina tangtungan yakin sokomo Ki Jaya Sasena ngajak dirina abus ka jero wangunan katuhu sarta ngasongkeun solobong awi wulung. Nam Pandara, bikeun ieu guritan Rusiah teh ka Ki Sobat Kartawangun. Utari molohok samangsa Pandara ngarenghap jero pisan. Satu tas ngalalakon lalampahanana. Horeng si jacaka teh kapercayaan puseur paguron dayeuhan. Ari dayeuhan teh maksud nama dayeuh puseur nagri Mandahiang larang. Oh kakak teh kanyaah oge kapercayaan puseur paguron dayeuhannya. Nah atuh bet aya anu nyegat di jalan. Mata kitu oge aya anu nangenang nalika kakang samangsa nampa pancen. Ceuk Utari sanggeus ngahuleng sajongjongan. Pandara ungut-ungutan helok. Manehna nginget-nginget mun sameme inde teh kungsi pamitan heula ka sobat sakelas jurus manehna Daryaga. Tapi ukur bebeja rek kalamping Gunung Jatiseda ka Padepokan Buana Rakrakraga demi lolongo kanu jadi guru. Teu leuwih ti kitu. Kakang moal kitu wae ngabocorkeun Rusiah tari. Pokna ka Utari. Pandara ge ngadenge pisan dikieuna kumaha pok-pokan Daryaga ka manehna. Kula oge kungsi ngadenge.
Karena kalungguhan pangawuruh jeung pangaruh Ki Ajar Junti Girang ti abah kula oge hayang pisan ngaguru ka inyana, nah kula bisa ngilu kepada pokan buana rak-raga kitu pok-pokan Daryaga. Satemena Pandara teu ngarepkeun Daryaga kuciwa akibat kahayangna ditampik saheulaanan. Tapi teu bisa majar kumaha. Puguh kacida teu mungkinna kudu ngajak batur sok sanajan sobat medok pisan. Nyasat lakon demit atuh. Daryaga jelas kuciwa. Samalah riuk beungeutna ngemu curiga kana lalampahan manehna. Para mitra, simpe sakurling bungking ngadadak peyar, alatan utari ngajorowok, tarik pisan. Tahan! Can acan Pandara cengkat, utari mah geus ngeblesat manten mudag kalangkang anu kaluar tina selepetan pipir bilik imahna. Kadenge ngaborobotkeun harupat-harupatna kana dangdaunan. Borobot, parala! Pandara ngajenghok bea karep. Samangsa ngojeng kang kapangkeng buntelan bawana geus teu kalangkang-kalangkangna acan. Jelas anu keur diudag ku utari pisan bangsatna. Ki Jagawana ngadigle di setengahing petengna kadut leuweung. Sakapeung ngupat ngapit ieu kruyung kawungna nyuai-nyuaikeun pupucukan gurumburungkun anu ngahalangan jajalaneun. Sakapeung ngarandeg lamun kabeneran pasarandog jeung ajag atawa oray welang meuntasan jalan. Leuweung alas pati jeung sapangeusina keur dirina geus jadi bagean tina ringkang hirup jeung kahirupanana. Mana pantes sasatuan gangas oge teu ieu ngaharu ganggu. Peuting beki simpe basa suku Ki Jagawana ngarandeg nyeblok. Sanajan umur geus dina angka 80-an leuwih, tapi ceuli jeung panona teu kapalingan kitu wae. Sada lemes blesatan waruga anu lumpat. Atra hareupeun tangtunganana. Beuki lila beuki deukeut. Breh, kalangkang hideung mucung tina rungkun kiara. Ngolebat bari ditergos lawon hideung. Ngengelek buntelan leutik. Urun heula kisila. Ki Jagawana nyorowok tandas. Sedeng kalangkang hareupeunana ngarandeg kaget. Rek sapok-pokeun Ki Jagawana nanya, kapireng kolebatan perut bangbaraan kana puhu ceulik. Lep. Ki Jagawana ngelok, tapi panarajangna teu kandeg. Disalin ku tajongan saibas dada. Ki Jagawana mundur sakaligus nyabetkeun iteu kruyung kawungna kana punduk lawan. Plos iteu kruyung kawung ngahakan angin peuting. Sedeng tuur Ki Jagawana sababaraha senti deui rek jadi sasaran panajong lawan. Iteu kruyung kawung ngulawit ka handap. Bletrak. Si Tragos hideung ngahuyungkung marengan tuurna anu asar remek. Tapi moal hade ujug-ujug boboleh kitu wae manehna. Jeleng nalajang deui. Pereup jeung tajongna marakpek lir hujan silanta. Hage kah jurus tegeh kolecer teh jalu. Hanyaka kan sampurna. Ki Jagawana ngahehe bari aceng-acengan hampang. Nu narajang sakedapan mah ngarengkog mundur. Goblok teh, geuning nyahoan mun aing make jurus tegeh kolecer. Kitu kretegna marmir. Ki Jagawana ngehkeh rangu. Kisilah anak murid pusir paguron jayeuhan pan. Cacap nyaritana Ki Jagawana. Si Tragos hideung teu miceun kasempetan. Rikat ngeblesat mabur. Gurumbu rurucukan jeung ruyuk pajaliut dilabrak. Bakating kusieun di udag. Ki Jagawana mah ngagek-gek we. Babatukan ku suara anu dikirim tina tanaga sukma jero. Ngagulimeng minuhan saban pongpok leuweung.
Di tempat sejen Pandara rampang rempeng bingung kumaha nya pipetaeun. Utari kalahaben wae mapanas. Cenah kajeun mulang deui we ka Ki Jayasasena. Mun teu nyogrogkeun beuheung teuk-teukeun nyata tahar dicempa tina jadi abdi nagri atawa paling henteu moal ditaekeun pangkat. Pandara garo-garo teu ateu tapi panto bilik kaburu muka. Ki Jagawana ngalengkah nyase. Geus sakieu pentingnya kunaon tan mareuting ieu galu. Pokna kanuduaan. Pandara kapalingan gemolanan Ki bieu. Utari sakuat tanaga ngudag tapi hasilna nihil. Utari baceprot bari nemongkeun beungeut haseum. Nya moal kaurag atuh. Lasikan pangabisana aya di saluhureun hidup. Tapi lamun hidup suhud mah latihan ngawasa aji lengkah sewu. Tangtu bakal mapakan. Ki Jagawana ukur ngahehe. Pandara jeung Utari colohok. Meh bareng duanana nanya. Hartina Ki Jagawana tepung jeung bangsatna mana kitu oge. Ukur dijawab ku Unggeg. Goloso rebuntelan teh kahareupeun Pandara anu ngebrehkeun bubuden bunga luar biasa. Peuting eta keneh manehna amitan sejamiang nuluykeun lalampahan kalabuan babakan Mandahnyang di mana panganjerkan Ki Kartawangun dumukna. Keur Pandara lain teu ngarasakeun awakna anu masih keneh lungse akibat sentetan peurah bedog. Tapi inggis para garong jalan daratang deui bari mawa aleutan baturna. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.